pernah naon barudak keur ngalajambu ruaskeun ku aing men ulun nangan nu beureum tuh ulang esak can mangi lah tadi nangan lu can mangi lu mah mangu ngobas gitu men kalem pan jeung eme mah aman atuh ini sih mah mau udin mah is kedeung diadan naik ke di ruang dah aya maneh naon ke jeung ngaruaskeun aing tuh ngadahan jamu geuna ramis Mang Udin urang teu labu ge nyarekan eta nu Mang Udin pan Allah Mang Udina kemana urang geus bebeja tadi ngegorowok Mang Udin minta jamu heuh dae masuk cara kanyanguan kan bahiji teu pirang wah tuh urang geus nyadiakeun keur maneh mah asak pisan mantap mah amis jamu Belgia ya iya Kena tuh wae geureuh geureuh dasar emosi ya saja karunya emang si dadang ngomotor ulang itu saya mana udah kita enggak jauh jeung cangkang amis awalnya dari tak ke mana dang pabrik nggak mau ngaruaskeun ulang atuh meuli hubut sok salah tuh meuli hubut ke pabrik ke material orang cobaan ke material karena tong meuli hubut ke material teh yang di grosir ya ayam mana jam ayam emang gini cen bae ngalahin juga tuh kalah mana orang ngalah laju dapuan laju keun namun aya Mang Udin sampai bejaan tangkap urang ini juga barudak teh keur ngarana jamu ya tuh aing kesempatan orang gawean sekali ewang rasakeun ieu pejuh ieu dang belah luhur baru rumah dang kan beak kumaneh euy oh ya ratah ieu tuh hah ratah leutik Yo keur maneh tah tuh mata iya nih udah gitu dang luhur dang lu belah luhur tuh tak ada deket sirah tah eta deket sirah tah eta dauna Udin luhureun jang luhureun dang sok dang luhureun dang apa ieu nya itu misal dang Mang Udin geus ngadahar can teuing nah tuh sok kemae jamu Udin